Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Sim Kuring dina olahraga resep diajar bahasa Sunda. Ayeuna urang lebet kana materi mikawanoh panata acara. Ieu aya potensi dasarna. Bisa ditinggal dina KIKD. Anu kumaha ari panata acara teh? Panata acara disebut oge protokol atau MC, Master of Ceremony bahasa Inggrisna. Dina bahasa Indonesia disebut oge pembawa acara. Panata acara teh miboga pancen atawa tugas pikeun keur ngatur acara resmi jeung non resmi sangkan acara lumangsung luyu atau sesuai jeung jadwal nu geus ditangtukeun. Dina kagiatan sapopoe acara nu diatur ku panata acara teh diantarana nu kahiji aya rupa-rupa gempungan atau kumpulan, aya rapat, aya sawala, musyawarah, sawalat, aya ceramah jeung sajabana. Kedua aya upacara bendera, upacara adat jeung sajabana, upacara muka jeung upacara nutup. Dina prakna aya sawatara hal anu kudu dipalire jeung diperhatikeun. Saupama urang rek jadi panata acara, diantarana sorana kudu bedas jeung bentes, suarana tah kudu bedas, kudu tarik jeung jelas, lentong jeung wirahmana kudu merenah, lentong jeung irama kudu ngeunaheun eta teh. Nu katilu nyaeta miboga pangaweruh atawa pengetahuan anu jembar atawa luas ngeunaan materi acara nu ditepikeun. Jadi teu sagawayah bisa jadi MC, tapi urang kudu boga pengetahuan anu luas. Terus miboga kamampu ngareka basa pikeun bumbu pangirut. Jadi urang bisa boga kemampuan dina ngareka bahasa. Itu bisa misalnya bahasana heureuy, sabari aya heureuy supaya aya bumbunan teu jenuh teuing gitu. Surti nu salajengna nyaeta surti atawa ngartikana kahayang hadirin. Urang kudu apal kana kahayang hadirin teh nu kumaha. Anu serius, apakah nu heureuy wae, apakah campur. Miboga sikep anu hade dina tata krama, paroman atawa raut wajah jeung rengkak paripolah liana. Rengkak paripolah nyaeta dina sikap perilaku sejenna. Terus miboga kemampuan pikeun ngahirupkeun suasana. Mun keur tunduh misalna teh urang asupan heureuy langsung supaya henteu tunduh deui gitu. Sababaraha hal nu kudu diperhatikeun urang. Panata acara teh mangrupa kaparigelan atawa pangabisa nu bisa dilatih. Jadi urang awalna bisa ieu, bakalan pasti bisa lamun dilatih. Jadi lamun urang hayang jadi panata acara atawa lamun hidep hayang jadi panata acara, MC atawa presenter anu alus, anu hade, yang bagus, syarat utama nu kudu ku urang dilakonan teh yang harus dilakukan nyaeta daek latihan. Moal aya jalma nu bodo mah nu aya jalma mah nyaeta anu getol jeung kedul. Tah urang kudu daek getol. Ulah
getol teh nyaeta rajin, ulah kedul atawa malas. Tong poho apan ayeuna mah dina panata acara MC atawa presenter teh geus jadi profesi anu bisa diandelkeun asup TV bisa ngahasilkeun duit indena mah gede. Jiga Raffi Ahmad eta pan tadina tina presenter manehna bisa mawakeun acara, ayeuna pan gede duitna. Mung sakitu nu tiasa kusim kuring kapihatur, mugia terus panasaran, sangkan daek atawa terus milari deui elmu pangaweruh sejenna henteu ukur di dieu nya. Hapunten bilih aya kalepatan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.